Syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para sepuh hadirin wargi-wargi di simkuring sumangga langkung dipayun urang nyanggakeun puja-puji kaina syukur ka Allah Subhanahu wa taala arena dina sonten ieu siang ieu urang tiasa riung pulung sejak nyakseni hiji acara adat siraman calon panganten nu geulis Neng Yunita rehna dina dinten enjing mantena sejak beber layar tarik jangkar ngambah sagara rumah tangga sejak mungkas mangsal lagasan beber layar tarik jangkar dina sonten ieu pisan mangpang pengarariung sadaya kulawargina nu geulis sejak nyuhunkeun widi sejak nyuhunkeun pangampura sinareng doana mudah-mudahan kanggo jalan dina rumah tangga sing janten kulawarga anu sae kulawarga anu bahagia gelis Neng Yu Bapak Mama sareng sadaya kulawargi urang nyuhunkeun pangampura urang nyuhunkeun doa kali eta hidup insyaallah dina acara ngarasing dan salatumu ala yasin habibillah ayunin mama bagi rada ngageser ka dieu sok lungsur sideku nya su bager anak king ke alam dunia humamah dirorok diatik dididik dipikanya dipikawas dipika asih enjing mah sakali deui hidup bakal miang bakal aya dina kabagjaan ridaullahi fi ridal walidain wa suhtillahi fi suhtil walidain ridona mamah muacan bisa mulang tarima dina wanci ieu pisan bager gerak kedalisan geura nyuhunkeun pangampura geura nyuhunkeun doa dinu janten ibu nu kapungkur ngakandung hidup salami salapan sasih sakit geura nyarios ka mamah sok bager anak ieu biasa pulang dari mamu musa ukur nyusahkan bae dan aus itu hapunten abi doakan abi hirup rumah tangga mugi aya dina kabagjaan salaman salamina Victoris Neng putra mama dong asap putra mama mah kudu disungkeun mama ngarorok nyuhunkeun hidup ikhlas ridho ikhlas gelis jeung bela rumah tangga dan gerak kaki rapi gerak kontak kebahagiaan hidup lahir batin pas kitu bager tawis bakti kamantena dasaur katerangan sawarga aya dina handapkeun dampasan pian mama sandak labon bodas bager labon bodas heula bager kusi neng dua nana sok tong asa-asa mah da neng makomo kapungkur di rada pengker atuh rada pengker neng na rada pengker nah ieu na karaoseun neng sidakuna nah sidakuna karaoseun mangga sakadapan dampa sampean mamah dilahun ku neng tah kitu bager ieu dampa sampean mamah jadi saksi kapungkur ngokolakeun hidup mana naon teu mari kitu bager sok geura bersihan geura wasuh ku hidup ayat cai kembang doa mangga dicanakan bae caina geulis bismillahirrahmanirrahim astagfirullah robbal baroya astagfirullah minal khotoya bisa wangi neng usin sangat aya
sing janten wawangi panyengitna kejaga dina hirup rumah tangga hidup ditutupkeun bager teras dikahandapkeun deui dilungsurkeun salajengna neng rada dina luhureun dampa sampean mama sakali di abi hapunten lahir batin atuh teh mung saukur nyesahkeun bae dikawit arit dugi ka saageng kieu mamah teh sesah ku abdi repot ku abdi mugia mamah sing damang salalamina tiasa nyaksian abdi rumah tangga ayeuna ka bagja alhamdulillah mamah tos jodohna abdi yang ten enjing pada rumah tangga tos cekap bager dirangkul mamahna cu hapunten lahir batin sakali teh mamah ageng pisan jasana kawit arit dugi ka saageng kieu mamah teh nyaah pisan dedeuh pisan ka abdi sapari deui geulis dirangkulna geulis Yuni cimat lahir jeung batin didoakeun isukan geura tuturkeun salaki hidup mudah-mudahan hidup sing jadi kula warga anu bagja panjang umurna panjang jodohna babari milik rezekina cekap neng gesun taarna mamah sing geulis si neng oge gesun ku mamah gesun jo bager anak mamah alhamdulillah rabbil alamin sampai bager tugas bapak kandidat kanggo dinten enjing Bapak dinten enjing abi bade nikah Kakang Ahmad Setiawan suka abdi ridho abdi Yuni Kawasaki kumanki tu abemu nulut ka pangarsa Bapak kanggo nikahkeun abdi ngawalian abdi mugia Bapak Ika ridho kanggo ngawalian abdi secara langsung kaayaan doakeun abdi mugia janten keluarga anu bagja di dunia dugi ka akhirat cagah dinten enjing bade nikah abdi walian abdi tikahkeun Kang Jijajaka anu nami Rahmat Setiawan geulis anak king jimat bapak ilawan bodas teras diwasuh deui dampak warhamhuma kama rebayani sogiro mangga bager nyana kancai sakedik bae diusapkeun dilantiskeun dibalurkeun kana dampak sampean bapak pangan bager ngabelaan hidup ngabelaan kula warga taya beurang taya puting taya hujan taya angin anjeunna satuhu satia nyiar kipayah sangkan hidup jadi jalma anu bahagia kau sekap bage ieu aya lisah wangi si bawa siloka we panginten sapatos tadi Bapak mugia abdi rumah tangga ayeuna kabarokahan dibalurkeun neng subhanallah alhamdulillah cekap dilungsurkeun dampa sampeana salajengna bager sok neng rada mengker deui Bapak dan cenah bapak teh anu ngajuga abdi dikawit alit dugi ka saageng ki cekap neng dirangkul apa anak geulis dirangkul hapunten anu kasuwun pila sugrining kaluputan kelepatan dosa perdosaan hatur nuhun jasa bapak ku abdi katampi jero geulis rahayu baleuh walaki kanggo hidup mugia rumah tangga enjing sing ngabukakeun lawan kasampurnaan hirup cekap bapak disuntarna ku bapak disun alhamdulillah neng ka teteh bager sepang pananganna ieuh dina lahunan teteh dikawit alit tuluy ka saageng kieu teteh teh akeun abdi bade rumah tangga urang silih doakeun insyaallah urang salamina aya dina ridwan Allah subhanahu wa ta'ala cekap neng dirangkul tetehna teteh punten berbagi hirup
rumah tangga. Sapali deui terkait kali dia di sini. Yo. Rahayu baru lagi getih mulia jatika Allah hidup. Dirsun teteh si cantik rai hidup. Teteh ya tahan tang resuti alhamdulillah. Nikah bade rumah tangga. Sekap bade dirangkul. Alhamdulillah. Sapali di sabelah deui teras anca bibi kemudian doakeun abdi hampura abdi pilih sadi dinten hirup seueur kalepatan tos dirangkul neng alhamdulillah teras neng apalagi itu aya kana mohon bisa mohon kesalias mohon didoakeun kau uak mangga uak uak bae uak tosan-tosan dirangkul neng alhamdulillah berdoa kanggo hidup mudah-mudahan si ngabukakeun lawang kasampuran kasenjut eta nu ngaradeg masana swargi eta oh anu ieu bibina ieu adi ieu mah adi mohon bibi abdi apunten lahir batin doakeun enjing bade rumah tangga urang sidoakeun mudah-mudahan aya dina kabagjaan saya cekap neng dirangkul bageun alhamdulillah rabbil alamin teras ka buah ieu perintah buah paniri ini ieu nikah bade nikah angkan berdalang ka kadi hapunten abdi doakeun si seueur nikahnya ahli lembur batur kalayan si AA engke dina kahirupan sadinten dirangkul neng dirangkul alhamdulillah kitu mohon ceueur alhamdulillah kang hiji deui ka dieu sok nini deui sami eta nih mohon wa hapunten lahir batin abdi bade rumah tangga enjing mudah-mudahan sing dilancarkeun sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala dirangkul alhamdulillahirabbil alamin sapari deui sabelah deui mohon disun saarna ku ini ka mohon bageun anak ini caret saling geus teras tanganna di kana tak mamahkeun oge kana papakeun ku mamah ku bapa ditingali neng mah ningalina kana kamera teras ditarik ku neng mamah sareng bapa mamah mah ngesun damis nu ieu bapa ngesun damis nu ieu hiji dua tilu tawis kanyaah tahan heula neng teu acan atos tuh teu acan dipoto 2 3 tarik 2 tilu subhanallah alhamdulillah haula bae canak itu sinjang hiji deui kanggo ngais si cantik si geulis kapungkur ngais ku nu mana mama mohon atas eta mangga kantun dibelitkeun kana ieu mung nu palih mana nu sok ngaisna kapungkurna gitu neng sakumaha tadi panuhun neng hoyong diais ku emak nya ku mama beu ka dieu belitkeun duka kaduga bade ngabujeng ka pelaminan tangan ieu bapaknya pengatar ieu mah cacaan jalan pincakeun si neng syariat nama cacaan cahaya lilin hakikatna mudah-mudahan jalan pincakeun si neng cacaan lilin ku bapak mudah-mudahan sing aya dina jalan anu caang pada ngarawangan teu aya halangan harungan naon urang sami-sami ngabujeng ka dieu mapahna lalaunan bae tong rusuh-rusuhnya teu kenging lumpat komo dunia da bawa ka sawer ya Nabi salam alaika ya Habib salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika gitu maksud abdi teh mohon wayah nak neng rada dikarijetkeun oge ku mamahnya aduh tos akan di uyan di ayun ambing ku mamah tak ayeuna pengenlah simbol silok jeung bage anak king geura hirup mandiri geura tuturkeun salaki hidup saroge hidup alhamdulillah bapak tugas bapak atau serengse geura tiup eta lilin bismillahirrahmanirrahim atos paring memeh bismillah sumangat teuing bapak mah daun tos serengse tugasna ieu wastu sawios rada cepet tanggap alhamdulillah jag keneh waringkas keneh enjing
bade ngawalian ulah ngawakilkeun Bapak ieu cepeng Bapak mah anu bening cai ieu gelasna mamah mah anu bodas ieu teh panginten neng dahayu ngembat jalana kawaluya bulungbung janda hayu ngembat jalana kawaluya mangga buka lapat basmalah ku neng ditandean dina dada teras ku apa ku mama dikucurkeun kana sirahna mohon mangga sasarengan 1 2 3 sok dibanjurkeun Bapak Junggelis di lembur batur ulah sombong takabur adigum adiguna tabit kudusar dareh deh someah deh hate ku neng diusapkeun gelis ku dua tangan tah gitu cai kembang malati pinuh kawangi mudah-mudahan ngawangian salirah hidup tos kembang nama Pak pong dicunduk candak da sikeureun teras parat dugi ka handap teras nyandak deui kana tangan engke diusapkeun kana salirana Salatullah salamullah ditandean koneng Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah cekap nyandak we kana tangan diusapkeun bilih bade di ieu nabi hilap bilih bade di hanetan gitu embah tiris teuing mangga neng aya cai hanet nuhun di tos mamah sok nya itu tiris teuing adatna anu ieu mah nya sok tiris heula enjing mah bakal haneut da aya aa sareng Rahmat Setiawan sakedeuk nuhun cekap neng tiris neng wengi enjing mah sareng aa nuhun tong nalaktak teh geus ada balongan hapna nama cilak mangga awan sok Bapak mati handap pula tina dampa sampean si cantik si geuris mudah-mudahan dilengkahkeun ditincakeun kana jalan anu sae jalan anu lempeng teras kaluhur Bapak pamikiran nyandak deuykeun bae baseuh atanapi tiris sakedik mah alhamdulillah cekap Bapak ieu kana sarah ieu mah kana tah kitu namasan kitu tah Bapak tah nah aya namasan kana dampa tos tilu 2 tilu ningali ka dia tahan tong rusuh Bapak ieu hade kesukses bae bisa dicabut di bae sunan teh 2 3 1 2 3 tahan tos cekap atas tapi palih dia mohon lepat nama ieu adek teuing ka itu mangga sok tadi anu bade ngibakan sabanjur sewang ya Nabi salam alaika lalaunan bu mari goes-goes gitu ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika tuh mohon sok cur mohon kapengkerkeun abeh teu kana panon teuing tah kawatos beurieun kapengker ka ieu na rada luhur tah luhureun sirah ambek katingali ngucurkeun caina ai kahadangan keneh ku gayung ngopan teu katingali cekap mangga nyandak sakedik lah diusapkeun ka itu tek beta bilih kana panon nganggo soplen panginten nya ieuna janten bilih kaganggu tah kitu jeung teras disun tah ini contoh yang baik itu nyananya aina tinini salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi akhlil badriya Allah sini nih rupanya terus ada pengalaman tiluhur lebih kehandap diusap nih neng no ayat kembang no dina ambung banget nah mangga nih mangga kantun sam masih banjur silih sibe aya nama piang panginten ngibakan mudah-mudahan si cantik si gelis dipicin reged kokotorna digentos ku kasayan reged kokotor geuleuh teu mah
nah di kumaha deh tekatnya mohon mak duh tos cekap disun alhamdulillah nya di Wangkalangut sok wae kasih sakalian kajur ke masa gentong dibanjurkeun sok gelarnya aduh alhamdulillah bakatin kunya ieu teh gelis kasadira iraha deui diibakan ku sarerea moal ngalaman deui iwati wanci ayeuna teteh masagi kecantikanana masagi oge dina nyaahna dedehna kasadayana neng teh hiji muslimah anu someah dareh deh hadeh-hate mangga nyandak tidinya jeung bager geura tuturkeun salaki hidep saloge hidep ku teteh didoakeun nya cu sing panjang umurna panjang jodona babari meuli rezekina alhamdulillahirabbil alamin ngagolontorna doa hiji dua rada luhuran Pak rada luhuran saina sok kocorkeun we teras ulah disaatkeun mangga geulis dikocorkeun Pak Salatullah salam Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah enjing rumah tangga engkau mandang harta banda pangkat kekayaan tapi mandangna nyaeta kariduan ti Allah subhanahu wa ta'ala neng hiji muslimah anu turut patuh sampai anak bapak di Banjur alhamdulillah cekap upami atau cekap ku bapak sakanten nasi singit nasi nyambuang anu hidup wur alhamdulillah geus kikitan siap aneng yuk urang asangan hiji hayu urang tabur kadulur-dulur entong papisah bisi pajauh tampian entong papisah bisi pajauh tampian hiji dua awur sawerna di awur keun eta sawerna aya sadayana kenging awur diawurkeun awur sawerna diawur mudah-mudahan neng sing gampil milik rezekina lahirobbil alamin sakitu manawi acara adat siraman calon panganten nu geulis neng Yunita mudah-mudahan mantena neng Yunita masagi kulawargana teh sing janten kulawarga anu sakinah mawaddah warahmah hatur nuhun kasadayana kana paratosanana hayu ieu acara urang tutup kumaos hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum